sok rajin hudang gitu. Eta yang ngoroyoh we Pak Haji. Heeh. Eta teh hudang teh dihudangkeun apa hudang sorangan? Sok hudang sorangan Pak Haji. Lamun hudang sorangan abah ngomong ka pamajikanana kumaha? Iya budak hudang gitu Pak Haji. Budak hudang gitu kalau majikan teh nya. Oh. Wow, cenah budak erek kan dan teu eta cenah kerek budak mah. Ieu budak saya budak kami. Oh. Kumaha budak hudang mak gitu. Ai ceuk mah teh ada budak mah kerek. Ceuk abah? Ya budak-budak kami si teh nya. Hudang. Iya hudang. Terus majikanna daekeun. Anya wayahna we majikan. Majikan daekeun. Per jeung abah. Dikereuyeun we. Kenapa cek mamajikan? Hah? Per jadi cek mamajikan, abah per gitu. Anto. Ye, abah per gitu. Ai barang ditinggali teh asup jeung sarung-sarungna per. Ari abah teh ngaran saha? Pak Atok. Pak Atok. Atok. Paingankeun huntuna coplok da atok-atokan. Urang mana? Ieu teh urang desa Sukawangi. Lain urang dieu lain. Ane. Kunaon lajok ka dieu? Hoyong kapayong kahoyong. Heueuh, pan ieu mah ye acara ruat bumi hajat lemur desa Cikumpai. Kunaon abah ti desa ditu teu ngilu iuran datang ka dieu? Ja eta hoyong gitu lah. Ieu mah nu iuran urang di lajona abah. Apa nama oke? Ngarojong ka urang kumpai di dieu. Ngarojongna abah ngilu iuran henteu. Iuran mah teu ngarojong teh atuh rame-rame. Oh ngilu ngaramekeun. Sabab lamun wayang nanggung ge ueun lajong mah teu rame. Nuhun ka Bapak Kadesna atuh heula nuhun. Nuhun suntangan. Didoakeun sing nyandung gitu, Bah. Bah, doakeun Pak Kades sing nyandung gitu. Sok. Doakeun Pak Kades sing nyandung. Wah, tah tilu kitu. Wah, we heulana nya Pak Kades. Aduh, kedua. Tong wa katilu nya. Heeh. Sing nyandung karahayatna. Pamajikan nu karahiji rahayat kumpai, pamajikan nu kadua nu di imah. Sabab labung jadi pamimpin, pikiranana, jiwana jeung ragana milik rahayatna. Kan nyandung teh sanes nyandung ka istri wae Pak Haji nya. Nyandung naon? Nyandung teh atuh urang teh kana usahana teh ya. Aduh ya, nyandung pada belah. Hebat. Ai nyandung teh kitu sanes sarupi ka istri Ari wae. abah nyaho kuring haji nyaho ti mana? Pak Haji Bapak Agenten ka abdi mah teh acan terang. Kan Pak Haji mah atas kata Nabi ka kasok daerah kasok papa. Di mana abah nyaho kuring haji? Cek saha? Di terang abdi ka Pak Haji teh kan adi gaduh rerencangan di ditu teh mama. Pertanyaan kuring mah hiji. Abah nyaho kuring haji di mana? Di abdi we. Cek saha? Cek saha kuring haji? Cek abdi. Salah. Kuring mah lain haji, kuring mah dedi. Ari haji mah eta mah gelar Gusti. Bising pajarkeun kuring haji tapi kuring teu haji pangeran. Sabab haji mah lain gelar kamanusaan tapi gelar karobian. Teu kudu diaku haji mah. Sabab haji jeung teu haji kumaha urang ibadah ka Gusti ngerakeun. Jadi kadana nyebat teh Pak Dedi. Kang Dedi we. KDM. Apa KDM? Tentu Pak Haji. Kang Dedi Mulyadi, kade ulah diplesetkeun jadi Indonesia jen keur ibur ka aing ayeuna teh. Dedi Mulyadi. Aduh, riweuh ka dituna. Bah. Boga budak sabari hiji. Geuningan irit. Dalang ka atuh Pak Haji begitu irit teh. Maksudna kunaon langka naonna? Itu langka gaduh putrana gitu. Heuh kuring nanyakeun kunaon irit. Gaduh hiji. Abahna kurang meureun. Ngompakna Anto be ditu mah keras Pak. wah Keras be ditu mah. serak sering. Sering be ditu Ari mah. abah pernah bener di kebon teh merkosa ieu? Ngaku bah tong jajampean sia ngaku. Sok jajampean. Asa-asa ya tadi teh pada di.
Iya, pernah di kebun teh sira Abah. Bayar 500. Jawab. Kalau ngahulang juga ditanyaan polisi. Jujur ka kuring. Saumur hirup Abah pernah teu kadongdot? Jujur. Pernah. Pernah. Di mana? Nah, lucu di lengok kene. Keur Abah keur bujangan. Nya. Meuli dongdot di mana? Di ujung berung. Tur ngangon beri. Oh, Abah pernah ngangon meri. Pernah. Ngangon beri ka ujung berung. Iya. Cari tanah kumaha jadi manggih dongdot. Diajak ka saung gitu. Maksudnya amprok jeung dongdotna di mana? Di jalan tadi. Oh, berang penting. Bisa iya besar martabak. Oh, Abah meuli martabak. Ka ujung berung. Keur ngangon ka ujung berung. Abah keur ngangon bebek di sawah. Di sawah. Bebek mah di sawah ayana. Ayana di sawah. Amprok jeung dongdot. Itu teh cenah hayu mondok mah cenah mending di ditu wae. Di mana? Amprokna Abah meuli martabak, amprok jeung dongdotna di mana? Nya di ujung berung. Maksudna saenggeus meuli martabak samemeh. Santos masa martabak teh. Abah meuli martabak leumpang. Nya. Amprok jeung awewe. Nya. Biasa dicamprok, ieu make wedak. Biasa kagaya gitu. Terus ku Abah ditanya. Ditanya. Kumaha eta? Eta da ngajak. Sakedah aku bingkeun. Ieu dongeng pangalaman Abah jeung dongdot. Ieu teh ka mana? Bade ka mana? Heuh cenah geus monok di ditu bawa batur. Cenah kitu hayu. Abah dibawa we Abah teh. Dibawa we Abah teh. Abah dibawa itu dibawa. Saung pada di. Oh, Abah dibawa itu dibawa. Abah anu dibawa dituntun. Ku dongdot. Iya. Buat juri. Martabak digigiwing. Martabak digiwing, Abah dituntun ku dongdot. Tuntun. Harita keur bujangan asli. Iya keur bujangan. Oh, dibawa Abah teh. Dibawa. Ka saung. Ku dongdot. Dongdot teh itu teh Abah cenah eta ka dieu cenah hayu ka dieu di dieu cenah bareng teh kitu sare teh kalaka. Oh, di nu bangku. Iya Abah kakang ayon jon kieu. Ayo ngeber kieu. Sieun ku dongdot teh. Sieun. Terus mimitina sieun ka dituna kumaha? Sieun ka dituna teh. Nya teh lumpat teh. Lumpat teh. Abah lumpat. Iya. Sieun. Iya. Terus geus lumpat kumaha? Geus lumpat teh di udang. Oh, Abah teh sieun ku dongdot. Iya. Gas, cicing cepiah dongdotna belah dieu. Daripada eueuh gawe. Sok ka dieu. Deuh, ieu dongdot. Ah, ieu dongdot. Geus. Tah. Dongdotna model kieu teu? Dongdot nama mesin henteu kieu ada penekan. Ada penekan. Ada penekan. Sok. Sok. Ieu dongdotna. Heeh. Sok, cepiah. Heeh. Bah. Aduh. Baheula mah AA nya. AA meuli martabak. Akang meuli martabak menang sorabi ieu. Urang ka saung yuk. Ya, tadi urang ieu urang silih beko yuk. Ka saung ka mana? Ka saung teh. Ih, urang ka ditu malawekeun bae malawe lah. Ieu can ngalarisan pisan tah. Da akang mah tas nyiar martabak ieu teh kumaha? Bade ka saung. Ih, apan ke martabak menang sorabi ongkoh yuk. Surabi teh dagang surabi. Naon dagang surabi? Malawe lah keun bae lah malawe ke di pulangan. Ieu geus teu ieu pisan can payu. Nah rep acisna ah. Ya, ayeuna mah kieu atuh. Keun ayeuna mah kasbon heula kasbon sugan. Ya, kasbon mah nya kasbon we daripada diajak monok makan bae. Ah, nah. Gas aja ka saung. Nya urang ka saung banyak nya Kang nya. Hayu urang ka saung Kang. Ayo. Mangga ieu Abah sareng dongdot ka saung diiring ku gamelan. Ka saung. Abah lumpat. Heeh. Ceh heula ka saung heula. Heula ka saung heula pan can bubuka ho. Awewe lumpat teh kudu bubuka heula abahna, talanjangan heula. Ah, ditara dan itu bartoka ka Abah bakal kalumpat dah sieun. Geus sampai ka saung. Geus sampai ka saung terus kumaha Abah? Terus kumaha tah, Pak? Abah teh di saung teh kalakah diajak monok. Bah dongdotna di dieu, Bah. Nya. Kalakah ditepakan ka Abah. Oh ditepakan. Dongdot gitu kumaha? Cenah urang sare we urang sare. Heeh. Kajadianna Abah teh lumpat. Sieun lumpat. Sieun. Abah lumpat di udang.
Di udah. Geus di udah terus kumaha? Ah, sudah gak abah mah lompatnya kecemplungkan ka sawah oge kan mah. Akhirna kumaha? Kasiun. Pada akhirnya mah abah mah Balik martabak deui. lapur. Heeh. Suku jali brug dongdot lapur we deui. Leungit. Ya. Jadi Abah tetulus nasi abah ya. kadongdotna. Teu tulus abah oge. Jadi henteu kadongdotna mah. Teu da siun teh. Tetulus. Berbujangan kene. Berbujangan kene akhirna abah kumaha? Ah, akhirnya mah da martabak lapur, Heeh. baju barase, Heeh. tuh mah ngajemprak we di Heeh, saung. Tuh, Jeung tambah. dongdot teh amprok deui. Henteu. Da jauh ka saung lompat ka sawah abah. Jadi teu manggih awewe teh harita teh. Henteu. Manggih iraha. Ah, mangi dia muka indung budak we. Wah, Luar biasa. Bah, nu iman teh nu kieu. Ya, Digoda ku dongdot, dibawa Iya. ka saung, dongdotna tataranjang kabur. kabur. Kieu. Pindah ke galengan. Pada di adi siun. Oh, Sieu. geus kawin ka indungna budak, abah pernah salingkuh. Salingkuh kan budak. Alhamdulillah pada di siapa di mana ngadu putra hiji. Heeh. Alhamdulillah. Teu pernah Teu pernah sama sekali. sama sekali. Jadi Waktu murni. disumpah oke. Wah, hebat kepro. Luar biasa abah. Ayeuna teh abah gawe naon? Abah mah ayeuna mah ukur digawe teh da pagawean teh nya aya jam teu gaduh mah geuning kieu. Heeh. Ukur marawan doma ge 2 siki di imah. Doma saha? Ieu mah doma oge, doma menang nengah di batur. Maro. Doma. Nya domba. Di Oh, batur. menang maro abah. Maro Ya, lain. maro. Heeh. Di saha marona? Di dongdot tadi teh lain. Marona mah di batur di Oh. Menang 2. di tatangga. Geus menang 2 ayeuna teh. Ayeuna teh can bebenangan karena ke bureuyeng reuneuh. Reuneuh. Kusaha eta reuneuhna domba tatangga teh? Domba tatangga Reuneuhna kusaha? ari di reuneuhana banyak ku itu ku domba. Oh, domba. Ya, aya dikawinkeun nama ku abah. Oh, abah teh Jadi kamu- reuneuhna ku domba, kawinna ku abah. Oh, Hebatnya. hebat, Abah. Hebat euy. Reuneuhna ku domba, kawinna ku Kawin abah. aku abah hebat. Kumaha cara Abah. kawinna? Dikawinkeun we biasa dikitu-kitu. Ondang-ondang biasa gitu. Dikumahakeun bageura petakeun. Nah, Iya domba. Aduh, aing jadi domba tadi dongdot. Domba. dikieukeun. Kira-kira bak kira-kira. Iya domba. Tambang. Domba, Pak. Tambang. Ye. Tah, dikieukeun. Tah, ieu da dicepengan kieu. Terus? Aya di. Abah domba jaluna. Aneh. Sok. Abah anu ngawinkeun. Abah domba jaluna kuring nu Iya, abah oge lah keun bae. Sok kumaha? Mana? Aku terus kumaha? Ada eta mah ada ku domba pada dia. Aku domba. Mentakeun. Karasa teu? Kan apil-apilan. Karasa teu? Itu adek mah. Asa-asa ah. Hayang deui domba. Hayang deui. Hayang deui. Sok. Kuring nu ngawinkeun anak. Hayang deui cenah domba bikangna hayang Aduh, reuneuh. ieu teh jaluna benernya pada dia. Embal domba jaluna. Jadi keun bae lah nah. Oh, salakseni nya. Heeh, sok. Sayana ieu. Oh. Ieu domba bikangna ieu tah ieu domba bikangna tah. Terus? Ieu jaluna kana. Heeh. Bisa kalikeun aya nama. Bisa kalikeun aya nama. Aduh, mangi nu kieu warga negara Indonesia. Aing mahal. Karasa teh domba. Aing mahal kumaha lah aing buat geus disubling sagala. Da keur kawinkeun anak ge pada di. Heeh. Ambil-ambil kabita atuh ambil. Oh, jadi keur basa ngawinkeun domba teh abah ampir kabita. Nya da kitu geuningan. Kira-kiranya Di jalur mah. eta domba kawin abah kabita. Ya ambil-ampilan gitu. Abang. Terus nu abah hudang. Atuh ngeluk deui. Ngeluk deui. Ngeluk deui. Ya. Terus Babu kurancatan atuh. Ambil hudang. Ya aku cing teh da da indung budak ka indung budak geus kara cing teh hobol. Heeh. Manya ieu teh ngaruat bumi, Bah. Milang kala desa. Ya. Bener. Milang kala kasabaraha.
Jelaskeun kudu ilmuwan. Sok. Sok bah, berapa sabaraha ayeuna? Milang kala kasabara bakal hulang-hulang sih rek mentas. Bilang apa? Wah, ini kena domba beureun. Milang kala kasabaraha? Bilang apa itu? Milang kala, ari milang naon? Ayo bilang teh itu. Pinter. Ari kala. Kala jengking, Pak. Lain kala jengking. Ari kala naon? Ayo kala teh naon? Ari kala teh waktu. Waktu. Ya. Mantak lamun ngaruat bumi sok nyaritakeun batara kala. Nu ngawasa waktu. Air nu ngawasa waktu teh saha? Sabah. Anu ngawak Air nu ngawasa waktu teh Gusti. Gusti. Ari anu ditugaskeunana saha? Panan poe. Milang kala ngitung waktu artina poe ieu peuting ieu jam ieu detik ieu urang introspeksi kalemur urang sorangan. Nah halemur teh saha nu ngawanguna, naon nu dititipkeunana, naon nu saha nu katitipanana. Tah ayeuna pakade sareng perangkat aparatna sareng masyarakatna kudu balik deui ka purwadaksina. Inget ieu lemur diwanguna jengeun saha, tangkalna tangkal naon, walungana walungan naon, gunungna gunung naon. Nah haeu teh keneh atawa henteu. Lamun gunung geus ditugaran sagara geus dibedahkeun berarti teu amanah kanu nitipkeunana. Tah, bahasa. Kade tong sare. Ulang sare. Ngerti bah? Oh. Tanya di kudalang si Abah. Sok. Iya, dalang yoga teh pan urusan ruwatan mah hade pisan. Abah we sugan. Kitu bah. Jadi milang kala teh naon bah? Milang kala teh Martabak. Bangka duit Milang kala teh ngitung waktu. ngitung waktu. Milang kala desa kumpai anu ka berarti teh Berapa? Apa ada? 200 hiji. 200 hiji. 200 hiji. Ari pamimpin teh khalifah. Ayo pamimpin teh Khalifah. Ari khalifah teh nu dibere amanat ti nu kawasa supaya boga kakawasaan. Ayo khalifah teh Ari nu boga kakawasaan teh hartina tugasna ngajaga jeung ngariksa. Aya 3 tugas hirup pamimpin di tanah Sunda. Hiji, gunung kudu tetep awian. 2, sawah kudu lebak kudu tetep sawahan. 3 bah eling tak. Aku ngageledak kena domba we hayo. elingna dah tukang lain ka epot baru ngageledak we aing mah ulang we tadi biak baterai buat aing tenang bah tenang supaya kuat sih bah jadi sawan apa gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Eta teh sistem tata kelola alam Sunda. Mantake kunaon dikumpai aya bendungan, aya situ tugasna jeung nunda eta cai nu ti gunung supaya ditampung di situ. Di situ engke dialirkeun ka lebak ka sawah. Eta tong diruksak poma jeung karaharjaan rahayatna. gunung awian, gunung kadu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu di sawah. Gitu? Ya. Pamimpina kudu jadi ratu, ratu guratna gurat batu. Rakyatna kudu jadi rama, guratna gurat lemah. Guruna kudu jadi cai, guratna gurat cai. Pamimpin kudu jadi ratu, guratna gurat batu. guratna gurat batu. Pandita guratna gurat cai. Wanita guratna gurat cai. Rahayat rama disebutna kudu guratna gurat lemah. Guratna kudu gurat lemah. Ari Abah guratna gurat nganjuk. Iya. Urang ngalagu aya nama lagu buhun. Sok bah bisa pamunut bah. Pamunut Abah lagu buhun. Buah kawu. Wah, Abah bisa nyanyi. Adan. Ayo pesan lagu buah kawung bah. Buah kawung bah. Buah kawung. Ayo. Mereka panglaguankeun make. Panglaguankeun. Urang sangakeun. Naga agung nyaparalun kahiyang rumuhu nu ngawasa ieu alam, alam karasa, alam karampa, alam
Madyapada alam marcapada alam madyapada mudah-mudahan ieu alam sing tetep rengnek dinu angen-angenna tong karuksak kagunasika ku manusia anu gaduh kasarahan hirupna. Mugia para pamimpin sing saladar gunung tong ditalugaran sawah tong diarugan sabab ieu bakal jadi karuksakan banjir di pamanukan moal eureun-eureun lamun gunung naruksak nya. Mudah-mudahan we urang anu jadi penerus ieu pangwangunan ngawangun teu kudu ngaruksak tapi ngawangun ngajaga ngariksa jeung miara sabab ieu alam teh lain warisan tapi titipan kitu bah. Sangakeun laguna buah kau. Wah beres abah joget bah Rengkenekan bah miming bah bareng jeung Cepia ya gayana gaya tadi teh nu domba teh apal keneh meureun. Sok budak buah kawung kayaknya.
ngigelna alus ya. Aduh. Menang naon eta Bah? Menang naon? Abah teh jelema soleh bener. Begitu ngigel di antaran duit teu fokus kana duit ngigel we jongjon. Hebat Abah teh. Jarang jelema nu boga kaimanan model Abah teh. Cirina iman naon Abah? Ku dongdot dibawa ka saung Abah kabur. Ya, tapi ku domba dikeroyoh tadi. Hampir jadi tetulu. Hebat. Nu sejen macan tangtu mantake jelema ulah sok ningali tinu tangtungan. Cabak tangtungan tukang ngangon bebek tapi hirupna pinuh ku kaimanan. Digoda teu kagoda. Hebat Abah. Amin. Saumur hirup can pernah kanu sejen ulah ti ka pamajikan. Alhamdulillah. Jauh jeung tukang goong. Hitung. Menang sabaraha duit? Hitung Bah, duitna Bah, hitung Bah. Itu. Sok, ucap ya hitung, sok. Hiji, cek adongdotkeun ya, Bah. 3 4 5 6 7 8 salapan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 2 hiji 22 2 tilu 2 opat 25 2 genep 27 28 29 30. Jadi sabaraha eta duitna? Jadi 30 teh mun kali 5 teh jadi 15 juta satengah. Jangan meuli naon. Dongdot Bah. Iya mah kako ieu we kako meuli beas we. Ulah. Mun meuli beas mau jadi hurip, pan ieu teh keur ngaruat, kudu jadi hirup. Meuli domba, dombana geus teu kudu di domba batur, ayeuna mah Abah boga domba sorangan, reuneuhan ku Abah. Me boga turunan anu soleh. Model Abah. Heeh. Model apa? Lamun ge eta pada di naon? Ciga Abah ke kumaha? Kena naon? Eta jangan meuli domba nya, beulikeun domba bikang nu alus. Heug pacek ku cepia. Abah mah turun goreng, ieu jangan meuli beas mah ieu. Ya, jangan meuli beas. Tah, eta jang beas. Meuli domba anu alus, Bah. Jangan meuli beas. Tah. Mun bisa mah dombana nu make jilbab. Nu alus, sari. Pisahkeun. Soleha. Ieu bikeun ka pamajikan. Jangan meuli beas. Pisahkeun, eta meuli beas. Heeh, lamun bikeun ka bonga doraka Abah teu amanah ka kuring. Ieu jangan meuli beas. Nyangan bisa anak kiai dombana, Bah. Udah soleha. Sok. Ieu jangan meuli beas. Domba. Beulikeun 1,5 juta bikang alus kan? Ya 1,5 juta lah. Gede. Ya. Gede. Menang 1,5 juta. Langsung geus 1,5 juta isukan nitah ka kades manggil cepiah acara sakalian ngajaluan. Sabab ieu mah alus turunna gede. Ya. Abah geus cuplak sabaraha hiji ye. Heeh. Oh, kabeh. Geus, ieu meuli domba. Nu alus. Wah. Oh, saksian. Baturan tuh. Baturan. Dibalikin ka domba cek pada di sini. Bener. Sing bohongnya kan ulah bohong. Ulah bohong. Ulah bohong. Amanah. Jadi kudu jujur. Kudu jujur. Ya. Ti mimiti peuting ieu Abah lain jadi budak tadi tuan. Nu asalan ngurus domba batur, engke mah ngurus pakaya sorangan. Kitu cara berpikir. Ya. Amin, mugi ieu sing baranahan rek dipeserkeun ka domba bikang. Di jaluan kusaha? Kucepiah. Oh, kucepiah. Ya. Heeh. Kucepiah we lah. Heeh. Nuhun ka Pak Kades, nuhun. Pak Kades nuhun ya. Ya. Nuhun ka warga warga Kumpai anu geus nyeun acara
warga nu iuranana wayang nu ditabehna abah nu menang huripna kasadayana warga Kumpai ya si Abdi tebih-tebih di Sukawangi dukapna ka dieu alhamdulillah di dieu anu karerepotanana abah anu senangna milih jadi urang dieu teh geus ibadah lamun isukan anak dombana baranahan ngalir eta kahadeanana kanu iuran ngap ieu wayang mantake ulah sok nyebutkeun wayang teh haram ngaruat teh musyrik ulah atuh pan ieu geus nganterkeun kanu kajemaran rasa ti dinya sekarang mau tebih-tebih di udah-udah gatuh kamari bangga-bangga gitu di buah dua pan adi tuh jalan garok ke wah lalajo adi itu wae lalajo aduh adi itu apa mah tukang lajo golek we dalang saha Pak Asep kene oge ukur Pak Asep kene baheula eta bro ari dalang saya ieu mah Pak Yoga ieu mah yogana dia Bapak oge ieu geus aki-aki ya ieu geus aki-aki aya kasebut ka dalang pan Bapak dalang jabatan oge dalang mah pan ada murah kali oge nya ai dalang mah gelar dalang mah bayangkeun ngagulak-gilakkeun wayang ngatur sabaranagara maseakeun tapi ngeureunkeun bah geus nyekal duit mah jadi pinter bah ngomong ge bah nya lumayan beda isin da diburuhan da cukup padedi geus kitu bahnya geura mulang abah ka imah ayeuna mawara can beresan mah kabulah hebat aya ieu mah dugi ka rere duit bikeun nu 200 ka pamajikan terus tumpakan lamun abah nang ngeluh kumaha tah beungeut ku karet geulang taplokan semen bodas bah cobaan make paralon bah anu alus bah nginum krating deng jeung bonteng krating deng na diinum bonteng na colokeun ku abah menang 3 minggu moal ngeluh pisan bah terus aduh batuk engke mah tong dikenyot lamun dikenyot mah babari ngamples susuna engke mah ditiup wah sok ngagodean melendung alus geus bah geura mulang ka ditu lembur naon ka Sukawangi mawara can beresan mah lala juga golek heula golek engke geus bare golek abah mulang ka lembur naon ka lembur ka ditu ka Sukawangi desa Sukawangi saha pakadesna pania alusnya alhamdulillah ayeuna ya ka dieu lajo tuh antu eta mah kunaon sababna ada duka mokona nuhun ka sadaya warga masyarakat nuhun ka pamarentah Kabupaten Subang mudah-mudahan makin kapayun Subang langkung nanjeur kahirupan pamimpin jeung rakyat amin mudah-mudahan engke kabeh rakyatna barokah domba amin mari kita memasyarakatkan domba dan mendombakan masyarakat wilujeng hatur nuhun bagea milangkaya milangkala kumpai cekas jaya salawasna cap ada ngadalang cek sapraptanipun ya copi ya sok bisa ngawayang seperantosna kapungkur pernah ngagaduhan kesrek harita pernah diubaran ku salep Densus 88 kemana kana poe sia aja pulang ja bagian atur nuhun sadayana pokona mah mohon kakasiron tepuk tangan kangge Bapak Kang Dedi Mulyadi sareng Cepiah alhamdulillah mugia kasihanana singkakeun perasaan anu langkung-langkung Pak luar biasa ieu urang dieu kagunturan madu karagragan menyan putih wasilahna pangaresa Pak Asep cekas ye Pak Kades mugia ti awit pangaresana Bapak Kades miwah sajungjang karawatna warga desa Kumpai khususna umumna Subang sadayana mugia sing manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala paranjang yuswana arageng milikna ditebihkeun tina balaina dicaketkeun sareng rezekina amin ya rabbal alamin
luar biasa deuleu euy aya kitu teh mah jag doana dewek deuleu euy melang oge aing ku bapa dewek anu sakirana aya teh keur ngintei ku ayana lobana denawa-denawa anu ngaranjah nya atuh Kang nyaeta kitu deuleu sugan teh Juragan Arjuna teh keur dicerak ena teh ditewak ku pihak musuh malih implik-implikeun teh bisa disalametkeun asal dihilian ku Subadra jeung Sri Kandi eta tanya halah aing tangan pangawasa kaduhung aing teh diajar silat baheula lamun teu diajar mah tuh kita naon teh ka dieu ampun gegero di dapur kitu tinggal ieu mah si Ece aduh nuhun Ece hei lain domba eta mah gebog si teh itu awak tiga alah ampun luar biasa nuhun ceu Pak Kades teh deuleu loba simpatisanana kamari si Bebeb cenah nya heeh Kang Komar luar biasa kitu deuleu ya Kang sastra jingga pot saha Kang pot Saha Kang awas sing hati-hati sadanon eta nuhun karuan lah naon ngadengekeun geus kadenge ku siling naon sora naon eta nu pot-pot ka aing ada besi ono sopan eta sugan naon pot lu gan deuleu pucuk dicinta ulam tiba anu teh tayangan ku dewek nyamperkeun serangan lah naon juragan anom lu datang nirat ngademan datang nirat ngademan ewu pakule ingan rana pakulingan rana Simbah pangabaktos kan diterima bot kernaon di dieu beneran itu Simbah pangabaktos kau nyuk agan kudu capek Kang diterima dawala halo Pak saha eta bot lan saha eta dudungan abdi malaikat nya dudungan abdi Pak, mangga ujeng Pak, ujeng Pak. Hati-hati Pak, hati-hati di jalannya. Kan? Agan. Semah pangabaktos konyuk agan. Diterima dawala. Kunaon itu Kang sia? Kulan? Kunaon itu Kang? Tadi aya si Cepiah menta wae ka saung ka kuring. Nya. tawe jatah Ngejak wae ka saung tah si kurang ngejar teh. Geuning maneh dieu sasajiga kumaha we kulan hatur tiwas abdi teh hatur tiwas naon sia mangih kejadian naon cobi sok balakakeun sok nya ku sia we ku sia sok we kumaha bejar beaskeun naon kejadian gitu muningakeun kulan naon dirompok teh tepang sareng juragan Sri Kandi juragan Subadra bibi Subadra bibi Sri Kandi nuhun kunaon raksukan teh rarangsak barared sampean anak barared renghap ranjuk saha teh tuang bibi nah kunaon lan nah kunaon lu kumawi lan juragan Arjuna Paman Arjuna muhun dicerak musuh ditewak musuh muhun di mana di Tapal Wates daerah Madukara Palitikalera hiji leuweung hiji alas juragan Arjuna teh keur dicerak eta teh ditewak bisa dibebaskeun tapi menta supaya digantian ku Subadra Sri Kandi sedengkeun juragan Subadra Sri Kandi teh ayeuna teh dina enong pun Bapak enong teh naon dina kantong kantong gerak ku si jelema dia syukur kana kantong
akan terpercayanya wah eta mah kantong Doraemon kan nya eta we baheula oge abi kurang korek kadinya tong bujeng hiji jelema ya siki salak oge 3 kopi we genep can rokok sabatang ngan potong nya jadi kumaha tuluy pun bapak teh keur ngintei enak teh jadi intel muhun lamun kitu cara buktikeun di mana carana luh mangga kan payun ini saya kan ayo ilat lah naon kumaha ieu nah maka jeung kumaha tuturkeun dunungan hari-hari dunungan sagalupa oge itu itu buru-buru sene kayu akung babar wete sami rempel godongi rempel godongi samia pang-pange sekar mekar inggalihe pandele si pandan aru si pandan aru si pandan aru banglus lampah neratin katot kacak sareng sasajinga dawala ngajug-jug kapalih kaler tapal wates wewengkon matukara memang didinya teh aya hiji leuweung geledegan jadi tempat panganjreganana denawat di negara Magada patih kala denta atana picara sakti anu kiwari merbayaksa di ieu alas kayaanana wala diawat tamtama kot putahang kot putah iki sadayana samiang ngantos nyeta pikeun panukeranana Arjuna sareng Subadra sareng Srikandi iki hei pasukan sejumlah minta supaya kumpul sadaya mangga ayo pada tunggu di isuk-isuk lapur papeberang daya hampir kasorenakeun nah kumaha si Sumitra si Arjuna geus kacang kalak si Sumitra diaburkeun ku kaula teh tapi geuning buktina teu aya datang ka dieu yakin lamun teh teu nepi ka peuting
kaulah rek mulang kalayan nyetorkeun ieu si Arjuna bakal ditandasa di payah. Pasukan hege Ulah abdi Gusti. bos ya. Digarawe babarengan ulah rek kaingan. Pantai kedangan umuaya tapi niat kudu kebat kokoda ulah hebat panjang ulah kendak Semua pangapaktos Gusti. Ya diterima. Naon heula? Yuk. Yuk siap Gusti mah. Lur. Siapkan dia kumpulna euy. Sangkatan kilajeng kenangan. Apa kok? Apalah dituna. Risik kieuan. Damina Ngaturkeun semah pangabaktos Gusti. Diterima. Aya naon heula ieu teh? Diuk. Bulan Diuk. sae mangga. Damang. Sageur euy. Cepiah Di mana hungkul ate? Biasa we aing teh. Ngangon domba ayeuna teh. Kitu Heeh. boga modal teh bukan domba. Ai maneh teh saha? uing anakna Cepiah. Paling atuh mirip tuh. Anak Cepiah. Saha ngaranna? Cepiit. Padahal abu bangetan juga penyu sia teh. Nih gitu. Juga kura-kura. Cari diciput siga Cepiah indung mandi. Diuk. Siap mangga. Asumana kapan ke ujungnya ya. Kumana kurang berjuang wanita berbagi Ngahatur ke semua pangapaktos geus. Sia diterima. Aya naon ieu? Tong tarik teuy sini kepret we. Siap. Abdi garda terdepan. Anu bakal bisa ngebela nudungan lamun aya jelema anu ngaganggu nudungan. Bejakeun ka abdi. Paehan ka abdi. Kumaha? Wajib ka abdi. Sora bedilna? Hah? Sora bedilna? Sora bedina? Ya. Siapa sora sia tarik tapi kasilep. Sora bade teh ku sora mani. Nah kumaha sia? Baik cenah. Ye, cenah. Pegat nggerongan sukurangna. Nah, sirik aing, dan sirik aing. Lain masalah sirik. Naon atuh? Tapi segala rupa oge kudu jeung Ditirintis. jenisna sora bade teh leuwih tarik tibatan sorangan. Tasya mah nepi ka sora-sorangan oge nepi ka nyilep sora bade. Baik. Duh. Pan aing mah teu meureun ge sok katelah sitawa teh aing. Sibok sih. Baingan atuh kitu mah sia. Situ apa sih situ? Keun bae aana we sing sabarkeun da mah geus boga neneng dipengker. Jaji. Aya Aing mah norma teu beuki sadaka jalu deui jurig. Oman dege. Keun bae senajan bari jeung beda tempat nu penting rasana sama. Amit. Yuk, siap.
matos ulan. Ngaturkeun matos. Maksud sia kumaha? Ngahaturkeun semua pangabaktos teh Gusti. Oh, diterima. Aya aon nya teh. Aya aon. Aya naon teh? Aya haha tepikeun we. Oh, nah toh. Penting kali ulang tada. Naon Asia? Penting teh keur dili ulang ayeuna. Oh penting ke dari mana ayana jadieuna? Penting atuh penting. Kudu guyup urang sadaya. Kudu kompak sarupa ge. Diuklanannya tuh ah. Ade batir. Di dia tuh sete guyup jeung urang sadaya. Teu aya di dudungan sarupa. Ulangna keur aling. Isi atepaan aneh-aneh abeh ku ulang. Amit itu ngomongna nepi ka kitunya aanya. Naon teh Gusti ieu teh ke di mana dulu. Garawe babarengan ulah rekaingan babe beli
rene kakak dia lengeran rapta katia wangunan rene kakak dia lengeran patih jara sakti ngahuit sejumlah tamakot buta hangkot buta anu kiwari merbayak sak dinu cadas anu ngampah unirahangan dikan wayahna hati-hati jeung priatna salaria sabab urang teh lain di tempat urang samistina di lembur batur ieu teh nununggu panukeran nyeta ku Subadra jeung Sri Kandi padahal si Arjuna mah paehan we Gusti nya ulah lebar kunaon eta sakitu gantengna aduh lamun dipake bibit unggul keur meureunehi abdi si Haji nepi ka teu ngukur ka kojer pan sia teh jalu lebah mana reuneuhna sia ada make ciput janger na jalu mondok ka mana karap sedeh bisi diwedih wae meni galak nya yakin lamun tea nu nunggu nepi ka mangsa penting eueuh deui yakin urang ini teh ka negara sae Gusti sae lir Pendra inggih Raden Gatot Kaca anu disarangan ku sastra jingga dawala anu parantos tepang sareng Semar Badranaya Semar Badranaya anu cicing dina rungkun kaayaanana nyaeta nginte di patempatan kalayan ngabejakeun yen aya komplotan-komplotan denawa-denawa atuh Raden Gatot Kaca sampun tumiba dateng ieu patempatan Ponggawa aja kaget Gusti aya tah sata sahab gining-gining kitu Gusti anak aha hei ha sia mah ai bewir gede si teh ai bentes henteu nya eta kalan ku bewir jeung kararoneng huntu semu hejo si teh esok ngosok huntu tada sia alah ajarkeun teh huntu naon kumaha mun kapanggih ku Pepsodent siapa jadi sikat si teh nya wayana nyumput salana nyumput dan nyumput syawareh nyebut ayo Gusti ayo